Assalamualaikum dulu salembur baraya salam dunya tepang deui sareng tata dan demi harja anu bari kadugikeun dongeng Sunda anu judulna Kyai Modin bagian kadua atanapi bagian pamungkas karya Ahmad Bakri. Mangga baraya wilujeng ngabandungan. Bulan rewah geus tomper, pageto munggah mapag bulan puasa. Masih geus di kapur, bedug diganti kulitna, ambeh sorana handaruan, cenah cek barudak teh mah. Engke dina usum ngadulag. Mimiti karasa suasana bulan suci teh. Dina poean munggah ti isu keneh dulag geus ngageder sakalian diperas. Awewe kolot budak dialangin ku cai belum sapu. Ngarusei sasetra ditampian bari silih tanya geus boga naon keur engke dengan sangu dina saur munggaran. Lalaki ciweuh ngarala lauk sabalongna nu ngaheurap, nu nyirib, nu nyusuk bae aya. Nu teu boga balong leosna teh kasolokan ngadon nyair atawa kokodok. Beunteur, hurang, kacingok-cingok di arah. Leleem geus puguh deui angot. Cindekna aya makhluk nu ngaran lauk nu baris maturan engke dina usum saur tambat saman cemen baruruten. Ki Modin keur ngadeluk we nyusun jadwal dan nepi ka lohor teh tadi geus aya 5 genepna tatangga nu ngondang dahar saur di imahna. Hoyong nuangkeun kiai cenah. Dijadwalkeun teh maksudna diatur heula pandeurina nurutkeun kamampuhan si nu ngondang teh. Nu sakira panglendona dijieun pangheulana. Sahandapeun eta nomor 2 jeung saterusna. Di antara nu ngarondang teh Haji Jain nu pangbeungharna tapi teu dijieun nomor 1 darada kumed eta mah. Ngabedahkeun oge nu hanja teh lauk bungsuna wae. Pamajikanana deui teu pati bisaeun olah. Keur husu-husu ari gebeg teh ngadenge nu ngetrokan panto. Datang deui nu rek ngondang teh. Cek dina hatena. Lekung Kyai, lekung. Cek sorat di luar. Ae, nasyaha teh. Cek Kyai Modin ngagrentes ngomong sorangan. Asa kakaraeun ngadenge nu kitu. Jung nangtung haripeut muruka lawang. Saha, mangga calik. Brai mugakeun panto. Ae, ning engko liong. Aya naon kok? Lekung Kyai. Cek semah teh mindo. Waalaikumsalam engko ka dieu ka jero. Gek engko liung diuk pahareup-hareup jeung pribumi. Kyai Modin inget kana hutang nu can kabayar ti usum lebaran tahun tukang. Masalah si engko ka dieuna teh rek ngadon nagih. Rek naon deui atuh ari lain nagih mah? Mangka ningker ku lampeng pisan teu boga duit. Kumaha nya picaritaeun sangkan si babah rada lindeg. Ulah ngajereg nyapoekeun jenteing kudu direntenan ge asa bisa nyenghap heula. Si engko teu buru-buru pok nyaritakeun maksudna ngan umat imut we. Nyeung kitu teh Kyai Modin jadi teu puguh rarasaan, era asa diseungseurikeun rumasa lalawora kana hutang. Maaf engko saya teh keur boluy, lain ngalaworakeun kana hutang, tapi akhir-akhir ieu saya teh asa ripuh-ripuh teuing ku duit. Engko nyaho 2 bulan ka tukang saya ngawinkeun budak nu bungsu. Owe naho Kai? Tembak si engko bari imut meber. Syukur ari nyaho mah. Ke ari geus aya ku saya dianterkeun. Tapi Kyai keur boluy cek saya ge keur boluy. Engko ngarti henteu? Owe ngarti Kyai. Owe malatang lain lagi Kyai. Ari kitu rek naon atuh? Owe ele tanya, kila-kila owe bisa asup Islam. Asup naon? Cek Kyai Modin heran. Asup Islam, asup agama Kyai. Oh, asup Islam maksud engko teh. Haya, owe bisa. Bisa, puguh bae bisa. Syukur ari boga pikiran kitu mah. Geus dipikir asak-asak. Gampang Kyai.
Ke ona masya itulah kanung masya nasi, masya lagi, masya kue, masya segala we Kiai. Gampang Kiai, latang makang sama owe. Maksud saya malenjeun masakan kok, cek Kiai Modin bari imut sebel. Geus dipikir bener-bener niat engko teh. Itu udah Kiai, owe udah pikir-pikir. Si Ona udah laikeun, si Amoy udah laikeun. Ya syukur, ke engko diantar ku lebih ke kantor urusan agama. Daek engko disunatan. Disunatan? Naon eta? Kiai Modin nerangkeun maksudna. Oh, kayak anak haji masuk. Enya daek. Owe laek Kiai, tapi owe mah ulah naik kuda lengong, pakai leo segala. Ke owe elak Kiai. Entong engko mah tong make tumpak kuda renggong, teu kudu direogan. Nu kitu mah karesep barudak. Hanya suku Kiai, ila owe asu Islam. Ke ku saya diuruskeun jeung lebe, saheulaan mah milu we ka masjid. Kabeneran mimiti penting engke aya salat taraweh. Milu salat daek. Owe laek tapi owe teu bisa salat Kiai. Saheulaan manuturkeun we kok. Ruku milu ruku, sujud milu sujud. Ke bacaan nama ku saya di papatahan ari geus sase. Engke jam 7 engko ka masjid. Aya, owe elak Kiai. Watu-watu teu nyaho owe asu Islam, owe asu Islam. Ke owe dipigi Kiai. Moal kok, moal aya nu ngusir. Owe mah latang sorangan. Owe latang ka dieu ka lumah Kiai. Ke owe iku ka masjid. Heug atuh ku saya didagoan di dieu. Terima kasih Kiai, sakalang owe senang. Kiai tak usah waya utang Kiai, owe bikin lunas Kiai. Alhamdulillah wa syukurillah, jazakallahu khairun katsira. Hayya owe teu bisa waca itu Kiai. Teu nanaon kok, lila ge bisa. Pada maghrib engko liong milu ka masjid jeung Kiai Modin. Saemper masjid jelema barengong hareraneun nyeung aya babah sigarek pipilueun taraweh. Leko, cek si engko bari asup dodongkoan. Waalaikumsalam, tembalo di masjid bareng. Hanya orang-orang sinang oe latang. Cenah ngaharewos. Kiai Modin unggek. Hatur uninga cenah. Engko liong aya maksudna asup Islam. Si Ona leuy, si Amoy leuy Kiai. Katut si Ona jeung si Amoy cenah. Ayeuna diajak ka dieu teh sina ngalalanyahan diajar salat. Kieu-kieu nama engke diurus kuno berwajib di kantor urusan agama. Alhamdulillah, cek ahli masjid. Marhaban engko udujeng jadi muslim, cek saurang. Terima kasih, tembal si engko bari ti bongkok-bongkok. Tos disunatan teh Kiai, cek saurang. Geus kami mah, tembal Kiai Modin kaget kawas nu kagebah. Meureun keur ulang mikiran jadwal undangan sahur waktu aya nu nanya teh. Semper masjid sareuri. Orang-orang selikeun owe Kiai. Lain engko, raresepeun engko milu ka masjid eta mah. Maksad abdi teh babah liong Kiai, cek nu tadi nanya. Tos disunatan, acan, pokona hayang asup Islam oge ka karapoe ieu. Isuk pageto diuruskeun ku lebe. Tapi Kiai, owe moal kok, moal kudu tumpak kuda renggong jeung direogan sagala. Saya tanggung jawab, cek Kiai Modin. Lain kitu Kiai, si Ona lalang owe disuna. Nah make dilarang. Asu Islam mah meunang, tapi eta ulah potong. Da lain dipotong dibeakeun kok, keur si Ona mah aya keneh, cek Kiai Modin. Gerni sareuri saemper masjid. Dikereut kulitna wungkul saeutik. Oh, saeutik Kiai.
Syuti makajeun, owe like. Jadi ager-ageran di masjid teh. Laksana ayeuna mah hayang si laing teh min. Cek si Ekom ngaharewas ka baturna. Naon teh? Cek si Jumin. Ngawin si Amoy, lain kung si kaedanan bareto teh, geus dilepaskeun ayeuna mah tah ku tapekong ge. Pantes kitu mun uing jadi minantu si Babah. Pantes pisan tembak baturna nu sejen. Beungeut si laing nyepres wike. Cumur sia becakeun ku aing. Moal teu dikuntau siang ge. Reres adan jeung qomat breng salat berjamaah Isya dituluykeun kana salat tarawih. Engko liung teu daekeun diajak di jajaran panghareupna. Era cenah pokna teh. Miluna jeung barudak bujang di jajaran tukang. Kulantaran ku Kiai Modin ge dititah nuturkeun, nya nurutan we sabari polah batur. Dongko milu dongko, cengkat milu cengkat. Salim oleh, barudak ting gorowok. Soleh, singko nurutan. Hei, Soleh, kadenge teu mitoha si laing nyalukan. Cek si Unan ka baturna. Jigo, tembak si Soleh. Lain jigo tolol. Kumaha tuh? Capcai kitu nembalan ke mitoha mah. Berakatak sareuri. Hei, montong garandeng sia. Cek Kiai Modin ti mihrab. Jung nangtung reka mimitian deui salat. Jempe sakedeung tapi keditu nama cara tadi deui bae. Silih surung, silih sedeken tapi kacilih rengkas sagala. Sangkaan si engko mah heueuh we ari salat teh kudu kitu. Nu matak manehna ge teu cicingeun, hayang ibadah secara batur. Nu nyedekeun disedekeun deui, nu nyurungkeun disurungkeun deui, nu nyejek diladenan ku jejek deui. Dina keruku sirahna ditubrukeun kana bujur nu salat hareupeunana. Nepi ka ti jolongjong si itu teh. Hayya taulah sia-sia cenah. Si engko teu nyangka saeutik-eutik acan rek menang hadiah tinu disundul bujurna cikeneh. Dina usum sujud si itu nyejek ka tukang meneran pisan iga burungna. Aduh hala tolong Kiai, owe sakit cenah. Gek diuk mebetkeun maneh, humarurung bari nangkep angen. Sakur nu dareukeut meh kawalahan nahan piseurieun. Karunya mito hasil laing Soleh, kasamber pinalti, cek si Unang. Awas si laing ajum, rasakeun wawalos ti minantuna engke, cek nu sejen. Dah si engko prikik teu heula deuleu. Si Babah nyingkir ka juru, gek diuk rada mencil bari teu boleh caringcing, bisi aya bahaya kapetingnakeun. Reres taraweh Kiai Modin ngajak si engko ngadiung jeung ahli masjid di emper. Ngareureuh bari ngawarangkong. Kumaha ko asup Islam teh karasana, cek Kiai Modin. Hayya Kiai, awe teu kuat asup Islam, teu kuat main kuntau Kiai. Teu kudu make kuntau sagala, cek Kiai Modin. Pokona mah engko milu salat. Owe milu Kiai, waktu dolong owe dolong, waktu siku owe siku. Hayya, owe salat bae-bae Kiai. Barudak balangor mah teu kudu make diturutan ko. Penting isuk mah engko salat deukeut saya. Aman teu kudu make kuntau. Engko moal dilandi ko, cek saurang. Atawa rek make ngaran nu ayeuna wae aliong kitu. Owe landi, naon eta Kiai? Engko moal diganti ngaran ku ngaran Muslim, cek Kiai Modin. Oh, owe ale ganti Kiai, ganti nama. Hayang naon ngaran teh kok? Nama owe Haji Dula. Haji Abdullah. Hayya, Haji Dula. Teu meunang make haji, pan engko macan ka Mekkah. Hah? Itu nu ka toko di Palapata ngaran Haji Asang. Nu ka toko di alung-alung ngalang Haji Masung. Owe ka toko Kiai, owe ngalang Haji Dula. Semper-emper ager-ageran seuri lucu kuno boloho. Cek bere dui kadia dongeng Sunda anu judulna Kiai Modin bagian kedua atanapi bagian pamungkas karya Ahmad Bakri.
Hatur nuhun kana perhatosanana, tata dan miharja pamit, permios.